Da sagala rupi di alam dunia mah ieu teh tapak damel Gusti Allah. Teu aya tapak damel jalmi. Sadayana ge padamelan Allah di alam dunia mah. Ibu sumping ka pangaosan rek ngaos hadir teh. Gaduh tujuan nu ka pangaosan nu ka sakola agaduhan tujuan rek belajar. Ari tujuan ngaji teh ngarah naon? Ngarah pinter. Ngarah salamet, ngarah pinter di mana urang hoyong ngaos teh. Jadi tujuan jalmi ngaos teh, tujuan jalmi belajar teh eta teh gaduh tujuan. Nyaeta tujuanna teh ngarah dipasihan kapinteran. Anu janten pertarosan naha jalmi anu ngaos anu diajar di sakola anu ngaos di pasantren teh aranjeuna paling tersadayana atau pinter henteu nu pinter-pinter nu odob loba eta jalmi anu pinter dipinterkeun ku Gusti Allah gitu. Aya jalmi anu pinter aya jalmi onggal ladang ngaos teh teu bisa sama sekali. Janten jalmi anu pinter oge eta teh dipinterkeunna ku Gusti Allah. Teu sakedik jalmi anu ngaos tapi teu hasil ngaosna. Bar hobe, bubar poho kabeh. Gitu. Tapi aya jalmi anu tara ngaos tapi paralinter aya. Jalmi tara ngaos tapi pinter aya. Jadi aya jalmi ngaos teu pinter tapi aya jalmi oge anu pinter tapi tara ngaos. Non margina margi kapinteran teh eta teh pamasihan ti Gusti Allah. Ibu damel ka sawah ka pasar ti isuk jedur tepikeun ka sore jener neangan dunya. Ngagaduhan tujuan ngarah naon? Ngarah beunghar. Lamun jalmi usaha tujuan ngalah beunghar. Nah eta jalmi anu beunghar teh, anu usaha teh dibaleungharkeun ku Gusti Allah. Henteu. Teu sakedik jalmi nu usaha ti isuk jedur tepikeun ka neangan dunya, neangan duit sagede panto teh hasil-hasil. Eta jalmi teh. Tapi teu sakedik jalmi anu tara usaha cicing we manehna teh. Ngocor we duitna teh gitu. Janten eta nandakeun nu masihan kabeungharan teh saha? Gusti. Ari urang mah wajib naon? Wajib usaha. Wajib ikhtiar. Dibeungharkeun ku Gusti Allah, dipinterkeun oge ku Gusti Allah. Jalmi ibadah gaduh tujuan ngarah naon ibadah teh? Ngarah lebet ka surga. Ieu ge tujuanna teh. Tujuanna ka dinya. Nah anu lebet ka surga eta teh tukang ibadah hungkul. Nah jalmi tara ibadah lebet ka surga. Teu sakedik jalmi anu tara ibadah lebet ka surga. Teu sakedik jalmi anu ibadah lebet kana neraka. Jadi surga mah pamasihan ti Gusti Allah. Jalmi anteng ari untuk ieu nama dina pada umum nama jalmi teh ibadah. Seueur nama nu ibadah lebet ka surga. Nu teu ibadah lebet ka neraka. Tapi teu sakedik jalmi nu tara ibadah, nu can ibadah satara ibadah. Anu can ibadah lebet ka surga. Aya deui jalmi tukang ibadah lebet kana neraka. Non margina da surga mah pamasihan ti Gusti Allah. Da urang ibadah sapertos ieu teh dek lain budak-budak surga sanesna mah. Namun teh mah ayeuna dibandingkeun rek budak-budak surga Allah kula